Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra penaktinya sareng Kang Adit bentar. Kumaha mitra-mitra dina dangat ayeuna dararamang nuhun upami mitra-mitra sadayana dina dangat ayeuna nuju di pasian kadamangan boh damang lahir damang batin. Daya tak mitra-mitra anu paling penting mah urang teh sehat jasmani kalawan rohani, kolbu batin anu paling penting mahnya. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng teh mitra-mitra tiasa kahibur, tiasa janten pangbeberah kana mana. Ieu dongeng Sunda teh nyaeta anu nyanak judul Ngadu Siluman. Ayeuna teh seri K 38 nya mitra-mitra. Tamari teh nyaeta nuju nyarioskeun di Bumi Nabasatar, nyaeta warga anu nuju nyerang ka Bumi Nabasatar nya. Harita teh si Kodar sareng si Gampar anu nuju di Raraweg. Mitra-mitra sadayana supados henteu nyang kolong tingkana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Dar atuh keur ngalawanan si Kodar jeung si Kampar mah Mang Oday jeung Mang Omor ge sanggupeun. Mau ieu mah diraporan ku lobaan. Gampang pisan keur ngarubukeun si Kodar jeung si Gampar. Yauk parep Mang Oday nyebrut ngahiung bangbaraan, rek ngagedor sirah si Kodar. Si Kodar sadar kana kayaan celang loncat maksudna rek ngahindar tenggelan Mang Oday. Tapi orok kaya tikikeun aya warga yuk parep ngahiung bangbalaan atuh geus teu misileuk dihiuk cekuk. Eta parep warga ngacekuk kana sirah si Kodar. Cek si Kodar pari mundur ngajarik jeung ka tukang. Awakna nyaloyong kumaha we hayam ku elu. Karena nyaloyong kitu yauk dekenca anu ngahebatkeun perep si horeng eta teh akiu he yauk kedau. Si Kodar pada marapek awakna ripuh lain di kieuna sarua jeung si Gampar. Si Gampar ge diserang ku Mang Omod parep ngaheong bangbaraan jenggal jerut karena awakna si Gampar. Di tukang teh hareup ripuh lain di kieuna. Tapi teh kanyawan celang akil mil loncat ngababad warga panggeulana tarik ngahiung bangbaraan yau cebet sabara warga dibabad ku tenggelan akil lembing. Atuh warga teh cing karoceak aduh itu warga anu kageunaan ku tenggelan aki lembing. Ningali kitu celang mangkata loncat pantong jeung warga ya aki-aki peot sing hareupan dewek kitu cek mangkanta bari celang mangkanta loncat ka hareup yau parep nangahiung bangbaraan rek mepeg sirah aki lembing. Konyok rawon sia kitu cek aki lembing. Bari sakilat aki lembing narik kuda-kudana ka tukang sreplos. Tonjokan mangkanta ngakan angin. Tapi mangkanta anu dina tingkat dosena geus teu bisa dianggap enteng. Nyaho posisina serangan ngagablos. Ngan sakilat mangkanta loncat kaluhureun aki lembing. Nyawa-nyawa geus aya tukangeun. Yau
perep mangkata nyauk ceduk geuna pisan kana pali pisan Aki Lembing atau Aki Lembing teh mending ngakuak aduh jaros ya itu nate bari nungkup pali pisan awak ngoloyong ka hareup jadinya aya warga ngan heu awak Aki Lembing ditempok ku salah sahiji warga heuk jebuk wah Aki Lembing ngakuak soloyong akatuhu jadinya geus disampakeun ku mangkata ku jejekan heuk ceku atuh Aki Lembing teh ripuh pada ngaraponan kitu deui Basatar anu harita sarua pada ngarawek Basatar pada merekpek ripuh lain dikieuna jelang Basatar loncat ka sisi maksudna rek ngahindar perep si Gampar tapi teka nyawan di belakang tuh perep si Gopar nyauk nyauk ceduk gas tapi selek deui perep si Gopar ngajekok kana gado Basatar ngakuak ngajari jek ka tukang botok lulupaton uy itu cek si Gopar pada jalan loncat perep dana heung nyusul tebus rek ngagedor dada Basatar reuas selain dikieuna dekat Basatar jengkrak ka tukang atuh plos perep si Gopar ngageblos ngakan angin tapi teka nyawan di belah kenca aya hiji warga nongol ti tukang yuk geduk perep eta warga ngageduk pisan kana sirahna Basatar ngakuak awak nanya loyok ke hareup ya hareup dipapak ku si Gopar jago atuh Aki Lembing Basatar si Kodar jeung si Gampar kabeh ripuh lain dikieuna awakna asa paksiksak pada ninggang pada ngagencet pada meupeuh harita celeng Aki Lembing Basatar si Gopar jeung si Gampar laluncat ka tukang mundur lahan bedog pesat bedog euy kitu cek Aki Lembing marentah ka Basatar ka si Kodar jeung si Gampar atuh geus menang parentah kitu mati Aki Lembing serepet Aki Lembing panggelana pesat bedog itu deh Basatar si Kodar jeung si Gampar ge sarua atuh warga ge ningali bedog kitu mah rada undur-unduran pok mangkat nyarita sok malah mundur awas dinten teh gitu tuh ngaran si Satar jeung si aki-aki peo teh manehna teh buka jurus sing hati-hati kitu cek mangkanta bari jelang mangkanta loncat ka tukang serepet mangkanta ge ngalugas bedogna atuh geus ningali kitu mah si Gopar si Gampar manggodai mangobod aki uhe kabehanana marasat bedog diacungkeun ka luhur atojo ku cahaya obor atuh si Kodar jeung si Gampar teh meninggal nyap ningali bedog anu sakitu lobana diacungkeun ku warga aduh ki kumaha geus kieu ari kuring mah teu sanggup nyeurepan bedog mah da kuring mah teu wedug kitu cek si Gampar mantong kumeok memeh dipacok hayo ku aki dadi bari dibantuan kitu cek Aki Lembing atuh ngajlang si Kodar jeung si Gampar laluncat hiau bedog naput bat rek ngababad warga anu keur ngumpul tapi mangobod rikat jang loncat ka hareupeun si Kodar eta bedog dipapag ku bedog mangobod sora bedog diadu meninga barasat aluarkeun cahaya
Dina kayan kitu hiu. Hiji warga ngaheumatkeun paneul. Hiu. Ceku. Pisan kana sirah si Kodar. Si Kodar teh atuh mending ngagoak ngagorowok. Oh, ulung. Kitu cek. Si Kodar keur ngagorowok kitu hiu. Tidinya aya anu nyerang ku pedogna. Pedogna mending nyerepet. Anu akhirna mah bras. Eta pedog keuna kana beuteung si Kodar. Si Kodar ngagoak kacrit maratan langit koceak barata jagat. Awakna rubuh. Dina beuteungna ngapurial getih. Dina kayan kitu warga teh teu cicing. Malum abung masa hiu. Si Kodar pada neungeulan atuh teu lila. Ngan ku sababaraha menit ge si Kodar ngaleupaskeun nyawa paragat di eta tempat. Si Gampar anu geus ciut hatena leuwas jeleng luncat ka tukang. Maksudna marek ngabur ti eta tempat, tapi teu kanyahoan jeleng. Mang Odai luncat. Rek ka mana sia teh cocogok montok kabur. Ku aing diberesan di dieu. Eta cek Mang Odai bari hiu. Mang Odai ngaheumatkeun pedogna tarikna lain di kieuna. Atuh si Gampar teh leuwas. Sakilat si Gampar ngelokkeun awakna bari nakis bedog. Mang Odai hiu terang. Pedog si Gampar jeung Mang Odai diadu sorana menit tarik. Bobohan dina waktu penting. Tapi teu kanyahoan ti tukang hiu. Aya pedog nyerepet brak. Pisan kana tonggongna burial. Ketih tina tonggong. Si Gampar kaluar. Atuh si Gampar teh mending ngagoak. Awakna ngajengkang ka tukang. Teu kanyahoan ti nya hiu aya pedog brak. Pedog brut. Ngahanca awak si Gampar. Si Gampar kokoceakan alus saterusna les ngaleupaskeun nyawa. Teu ningali kitu mah Ki Lembing teh yang basatar lain di kieu. Nya nafsunya sieun. Jelang. Ki Lembing loncat ke tengah. Hiu. Pedog putbet. Kababad. Warga atuh warga teh meni soak. Pedogna anu kababad ku bedog Ki Lembing ngaraceleng. Malahan aya anu beunang ku tungtung pedog Ki Lembing. Kebag mangkanta ngakebeg. Jelang mangkanta loncat ka tengah-tengah. Hiu. Eta pedog Ki Lembing dipabad ku bedog mangkanta hiuk terang. Pedog diadu. Sorana tarik jeung ngapurinya. Ontong ngabogohan sia kunyuk. Wah nih mah dia hareup montong di tukang. Kita cek Ki Lembing. Montong loba baca si aki-aki. Kurang ajar. Ayo kita cek mangkata bari jelang mangkata luncat. Hiu. Badogna ngahiung bangbaran maksudna reka babad suku Ki Lembing. Ki Lembing sadar kana pibahayaeun. Jelang Ki Lembing luncat ka luhur plos. Pedog mangkanta ngakeblos. Tapi mangkanta rikat mundur ka tukang. Bari sakilat pasang deui kuda-kudana bari ngajaga warga. Sok mundur sebagian mundur. Awas bahaya. Kitu cek mangkanta. Atuh warga teh sebagian mundur, ameh teu paruruk-ruruk teuing. Jelang mangkanta luncat, pedogna ngahiung bangbaran rek nigas beuheung Ki Lembing. Ki Lembing mending nganyap. Sakilat Ki Lembing ngakiwarkeun awakna. Los. Eta pedog mangkanta ngakan angin. Tapi dina kayan kitu mangkanta sakilat narik kuda-kudana. Pedogna seseukeutna malik ngahanca beuteungna Ki Lembing. Hiu. Cebrut. 2 kali. Eta pedog ngahanca beuteung Ki Lembing. Sak beakeun sia kunyuk. Da moal teu rakaing mah. Aing mah ngagemajian batra karang. Kitu cek Ki Lembing. Bari ngagegak seuri. Dina kayan kitu
mangkata tengantap hiau parepna nu ngaheong bangbaraan nanggal pisan kana lak-lakan Aki Lembing anu keur seuring ngabarakatap. Atuh Aki Lembing teh meuni nolotot anana Buria Boncelik napasna asa ditutup. Kayang kitu hiau sukuna angkata ngaheong bangbaraan ngajejek dada Aki Lembing anu keur salangap ari Buria Boncelik. Hiau tuh kena pisan kana dadana Aki Lembing. Atuh ala Aki Lembing teh ngakuak anu saterusna rubuh ka tukang. Aduh jado sia kitu teh bari-bari mehna nyabakan dada anu asa ditinggang ku halu. Ningali Aki Lembing keur kitu man hiau sakabehan warga nyerang ngaronom. Kumaha we pagong anu kedir rewe ku anjing. Pada warga putbet karena sirahna kana awakna kana tongona kabeh dicacer. Tapi percuma anu tadi teh estuding awak Aki Lembing waduh lihat turut tulang nakat sida tiasna sadar kadinya Aki Lembing manehna ngorejat hudang bari awakna cuma diceuk. Tapi salah sahiji warga ngajejek awak Aki Lembing hiau bro. Atuh Aki Lembing teh dijejek nambro deui. Aduh jado sia kitu cek Aki Lembing bojorna titeuneut kana taneuh. Untuna nyengir panana malotot napasna reng hapranju. Hiau bedog bot-bot deui. Anu saterusna Aki Lembing dicacar ku warga. Sanajan kuat oge. Sanajan Aki Lembing weduk ari dicacar kitu mah bogoe ripuh. Kitu deui Basatar. Basatar dicacar ku si Gopar jeung si Gampar. Jadi bere pisan kasempetan. Kan ari si Gopar jeung si Gampar mah teu weduk. Nya manehna kudu hati-hati dina ngalawanan Basatar. Celang harita Basatar loncat ka tukang. Anu maksudnya ngahindar serangan pedog si Gopar. Celang. Tapi si Gapar kecicingan jang loncat nyusul tepus Basatar anu loncat ka tukang. Reka mana si aki-aki peot? Ayo maju mantong lo loncatan. Ayo lawanan. Kita cek si Gampar pada jelang. Si Gampar loncat pedokna nyeuk bangbaraan maksudna rek muak ngawik peteng Basatar. Basatar sadar kana picilakaeun. Hiau eta bedog si Gampar dipapag ku bedog manehna hiuk prang. Bedog si Gampar diadu jeung bedog Basatar soranna tarik ngabelentrang. Dina kayan kitu hiau si Gopar ngaheumatkeun pedogna. Tami silek di cepluk kena pisan kana tak-tak Basatar. Tapi bener Basatar weduk lain dikieuna. Kulitna liat tulang nage sarua mode Aki Lembing teas. Kecukuk kadinya hiau baduk si Gopar malika hanap ngababad suku Basatar hiau brak aya kana 3 kalina suku Basatar dibabad ku baduk si Gopar. Tapi anger we Basatar esuning teu cecet teu boncel. Ningali kitu kan si Gopar ngan hiau parepna nyeuk ngahancak balik pisan Basatar. Hiau cekuk. Atuh Basatar teh mending ngagoak balik pisanana diketik ku si Gopar. Awakna nyoloyong anu akhirna bro rubuh di deket pisan Aki Lembing. Atuh dina kayan kitu mah Basatar jeung Aki Lembing pada ngaraponan ku sarea awakna dicacag
sigana mah lamun Ki Lembing teu ngagem ajian Batra Karang jeung Basatar teu ngagem kakuatan ti siluman, sigana mah awakna wah geus rasa geus jadi prakedel. Aduh, kurang ajar sia. Aduh, kita cek Ki Lembing bari jeung nahan bedog anu bukbek terus. Oke, kumaha sih Ki? Kumaha Ki? Aduh Ki, dia nyeri kieu Ki. Itu cek Basatar. Bedog bukbek terus ngahujanan awakna. Ki Lembing sadar kadinya. Asa kilat Ki Lembing ngagerentes. Dina hatena semu ngagerendeng. Turunggu ka dieu. Ieu bantuan kaula ieu. Bantuan. Ya kaula nu nyerah. Turunggu. Kitu cek Ki Lembing bari gegerentesan. Beres ngomong kitu, da kanyawan kelebuk. Aya sora angin mani ngagelebuk. Sorana tarik handaruan. Matak geung, matak sieun. Atuh kabeh warga meni ceng haruleng. Ngadenge angin kitu. Nangeulanana eureun heula. Da kanyawan tidinya ceuleuh-ceuleuh. Aya hiji makhluk anu cangkung badag, aya 5 tik lenti bangsa manusia. Panonna urung pancorong ka kabeh warga. Panonna seukeut siga hayang anu neureui ka eta warga. Barangan jeung eta las sora angin teh miles. Cakakak si Turunggu seuri ngagakak. Oh, wah, sakit. Anu kieu nu kudu dipehen ku kaula teh, Kitu cek si Turunggu bari mencrong ka warga anu keur ngajeng-jreng. Atuh warga teh unur-unuran aya nempeun kitu mah. Aki we loncat ka tukang mangihin muru kasisi. Bener, Turunggu. Sok kojoran kabeh anana montong ngairu disesakeun. Kitu cek Ki Lembing. Wah, gampang anu kieu mah tuh Ki. Kungai urang cokrok. Urang cokrok ututna. Kitu cek si Turunggu. Atuh Ki Lembing teh jeung Basatar mani atoheun. Ningali si Turunggu geus datang kadinya. Ngan orok kaya warga paburisat. Jelang si Turunggu loncat ka tukang heuk. Eta kuku-kukuna anu sarareukeut teh ngaheung bangbaraan. Atuh warga teh manecing karoceak. Bro ngarubuh aya nu kabeunangan beungeutna dadana kajambret. Kuku si Turunggu. Aduh, tolong. Itu cek sebagian warga. Si Turunggu ngamuk owak ngawik. Atuh ningali kitu mah mangkata teu cicingeun. Jelang mangkata luncat ka tengah. Hei, makhluk edan. Yah, jeung kaula. Mantong jeung warga. Itu cek mangkata bari melak cangkeng. Wah, iya anu ngaran si Kanta teh, ya beneran kungain dicekek sia. Rasakeun. Itu cek si Turunggu bari jelang si Turunggu loncat. Leungeunna anu kukuda para ranjang ngaheung bangbaraan. Anu maksudna arek ngajambret beungeut Mangkanta. Mangkanta ge anu tadi geus waspada. Nyangai leungeun si Turunggu anu badak tur baruluan. Jelang Mangkanta loncat ka sisi. Los. Eta tenggelan si Turunggu teh ngakan angin. Jelang Mangkanta loncat ka sisi si Turunggu. Yau.
Parep nangayuk Bang Baran. Ngagedor kana pujal nasi Trunggul. Keduk. Perasaan mangkata mah parik eta tenggelan teh. Wah, manusia. Baik nanaonan sia teh. Hah? Ake jeung tua toel konyok. Kitu cek si Trunggul bari malik. Yau. Lengan anu panjang tur buluan teh ngayung Bang Baran. Anu maksudna arek ngerekep sirah Mangkanta atau Mangkanta teh mendirewaseun cilang Mangkanta luncat ka tukang atau lengan anu urang was teh ngakan angin serepet Mangkanta ngalugas pedog. Yau eta pedog ngayung Bang Baran anu maksudna rek ngababad titisna si Trunggul. Yau kedau eta pedog kena pisan kana pitis si Trunggul. Tapi si Trunggul kalahnya kakak seri. Manusia baik make cocolek dage ku aing moal dianggap. Ayo beakeun wawasan sia. Kitu cek si Trunggul. Anu akhirna dar Mangkanta regot parung. Angger Mangkanta ripuh. Sanajan Mangkanta aitung kuat, tapi kuat soteh jeung manusia. Ari ngalawanan siluman mah anger we Mangkanta ripuh. Kasang nangorolok. Awakna mimiti leuseuh. Bagatna semu sepak bakat ku capek. Ari warga kabeh nyisi kasisi teu bisa kukumaha. Warga teh bisa mantuan Mangkanta. Nya, lamun dina mantuan lagi nyaeta rek sosoroh kojor teh. Dina kayan kitu, jelang si Trunggul loncat. Manehna rek ngarontok awak Mangkanta. Mangkanta reuwas lain dikieuna. Ngasakilat Mangkanta loncat ka tukang. Untung sakit oge. Tenggelan rekeban si Trunggul meleset ngan kukuna mah anger we ngababad kana dada Mangkanta. Jeung aneh, ari kuku si Trunggul mah Mangkanta teh benang malahan mah getihan. Atau Mangkanta teh reuwas lain dikieuna. Aduh, abana siang kuai dicok manusia. Ayo maju. Itu cek si Trunggul. Atuh, Mangkanta lain di kiri puhna. Lalu saterusna undur-unduran ka tukang. Benar-benar, dia mana ripuh diserang ku si Trunggul. Jelang Mangkanta luncat, si Trunggul nyerang. Anu akhirna Mangkanta rubuh. Harita maksudna ku si Trunggul dicekek pisan. Mangkanta geus teu bisa daya jeung upaya. Awakna leuseuh, tanagana beak. Manehna geus narima kana nasib. Manehna pasti bakal paragat nyawa. Kitu cek ukuran manehanana. Kitu deui cek ukuran warga. Yakin Mangkanta moal kuat ngalawan siluman anu ngaranna si Trunggul. Areta Mangkanta geus aya hareupeun. Si Trunggul geus aya hareupeun Mangkanta. Lamun cek kasarna mah eta beurit anu geus teu usik malik teh geus ditagogan ku ucing. Si Trunggul mani atoh kacida ngagakak seuri. Wah, naon sakit? Ya aing boga dengan kudu euy. Jigana aing moal barengan sakit sabulan mah.
cek si Tunggul baris serikak gagak. Ari mangkanta geus teu bisa kukumaha. Awakna geus ripuh. Malahan matonggong nake geus garatihan ku kukuna si Tunggul. Di dia mah karih narimakeun karena nasib naon anu bakal kajadian. Ari warga anu tadi boro-boro bisa mantuan, anu aya mah manehna ngahuleng biraga beneng. Ningali siluman nyata si Tunggul anu panona balotot mencorong hulung siga hayang ngrekep ka mangkanta. Malahan mah siungna ge mimiti bijil. Eta siungna mimiti bijil geus disiapkeun keur ngegel sirah mangkanta. Jek garantas mangkanta, aduh aing geus kieu rek kumaha, aing geus kumaha geus kieu, aing teu bisa kumaha rek pasrah we. Kitu cek mangkanta bari ngahegap. Ari Basatar jeung Aki Lembing ari tadi ngali musuhna geus ngajolopong pas didekeman ku si Tunggul. Mane seri bunga pok Aki Lembing nyarita, Tunggul, oh mata eta nu ngaran si Kanta teh montong disesakeun. Gayem jeung tulang-tulangna omat ulah disesakeun. Kitu cek Aki Lembing. Yo Tunggul, montong disesakeun. Malahan lamun geus beak si Kanta tuh lobak ini ngajajar sok hakanan kabeh. Kitu cek Basatar. Atuh warga teh menicing rarempod ngadenge omongan Basatar gitu. Wah, Syaki. Hati yang ngaracikan tak kuaing dihakan. Abah memang keluk mesti bisa daya jeung upaya. Kuaing bakal dihakan. Man, gitu cek si Tunggul. Bari manehna ngarongkong. Maksudna mah rek newak beheung mangkanta. Gerawak eta lagan anu rangwas anu kukukuna panjang teh newak punuk mangkanta. Atuh mangkanta teh bener di dieu manehna geus teu walakaya. Ari narimakeun kana nasib jeung takdir naon nu bakal kajadian kana dirina. Tapi mangkanta ingetanna masih panjang. Manehna inget ka sobatna jeung seep waktosna.